Assalamualaikum dulur-dulur, aya nama ngopi teu kudu ka warung di imah oge sarua nikmatna. Erek kopi naon oge. Erek di imah, erek di warung sarua nikmatna. Tapi dina ayeuna masalah ngopi teh sabenerna masih loba salah paham dina masalah ngopi teh. Naon cenah salah pahamna? Cenah ngopi teh alus. Teu alus eta ngopi teh. Ngopi lamun bener mah aya manfaatna. Naon wae cenah ari ayeuna manfaatna ngopi teh. Ya nu kahijina bisa ningkatkeun ayeuna konsentrasi, dua pikiran leuwih santai, jeung katilu bisa ngaleungitkeun kana tunuh. Lamun bener eta oge carana. Tapi lamun ayeuna salah, komo ayeuna kaleuwih mah nya kitu teh ya bisa jadi madarat. Naon cenah madaratna teh? Kahiji lambung bisa nyeri, kadua sare jadi teu pararugu, katilu jantung ayeuna sok deg 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 tereh gitu. Tah ayeuna tips cara ngopi sehat. Tips cara ngopi sehat. Hiji, naon cenah? Ulah ayeuna ngopi keur waktu beuteung urang kosong. Anu kadua ulah loba teuing dina perkara gulana. Nu katilu jeung ulah ngopi ayeuna dina waktu peuting teuing gitu. Tah kitu.